A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pamungkasan tina kitab Jurumiyah urang ngabahas Babul Mahfudhati minal asma'i. Urang mertelakeun ieu bab teh mertelakeun pirang-pirang isim anu dihafadkeun. Al-mahfudhatu ari pirang-pirang isim anu dihafadkeun eta salah satu anwa'in aya 3 bagian. Mahfudun bil harfi kahijina dihafadkeun ku huruf, wa mahfudun bil idofati sareng kaduana dihafadkeun ku idofat, wa tabi'un lil mahfudi sareng katiluna turut kan isim anu dihafadkeun. Famal mahfudzu bil harfi, maka napon ari anu dihafadkeun ku huruf eta bahwa ari isim anu dihafadkeun ku huruf eta ma kalimah yahtasu anu tos ditangtoskeun ieu kalimah biman ngalangkungan lafad man wa ila sareng lafad ila wa an sareng an wa ala sareng ala wa pi sareng pi wa ruba sareng ruba wal bai sareng ba wal kafi sareng kaf walami sareng lam wa bi hurufil qasami sareng pirang-pirang huruf qasam wa hiya ari huruf qasam eta al wau nyata wau wal ba'u sareng ba wa ta'u sareng ta wa bi wawi sareng laku wau ruba lapad ruba wa muz sareng muz wa muntu sareng lapad munzu wa ammama sareng anapun ari kalimah yukhfadu bil idofati anu dihafadkeun ku idofat panahu qaulika sapertos ucapan anjeun gula mujahidin kana lapad gula mujahidin. Wahwa sareng ari idofat eta ala qismaini kabagi 2 bagian. Ma tegasna kalimah yuqaddaru anu ditakdirkeun ieu ma bilami ku huruf lam. Ma kaduana tegasna kalimah yuqaddaru ditakdirkeun ieu kalimah bimin ku lafad min. Falladzi yuqaddaru bilami anapun ari anu ditakdirkeun kalawan huruf lam nahu contohna gula mujahidin lafad gula mujahidin. Waladzi yuqaddaru biman sareng ari kalimah ditakdirkeun kalawan lafad man nahu sapertos contona teh saubu khazin lafad saubu khazin nyata baju dina sutra hartosna. Wa babu sajin sareng panto tina kayu jati wa khattamu hadidin sareng ali tina besi. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.